Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saderek sadayana di mana wae ayana nepangkeun simkuring pun Budi Suwardiman pupuh SMP Negeri 2 Garut oge minangka pangaping MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Dina danget ieu simkuring sapara kanca ti tim MGMP Basa Sunda sejak ngaguar pengajaran Basa Sunda anu dialpukahan ku MGMP kali Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jajar anu baris dibahas dinten ayeuna nyaeta pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Kumaha pangajaranana, kumaha brak-brakanana, tangtos saderek tumaros supados langkung paos sumangga urang sakseni pidangan salajengna. Wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Maha hidup, sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah hidup. Ayeuna tos pendak dina sareng ibu dina pangajaran virtual ngalangkungan video sareng modul. Nah, dina panglawungan anu pamukas ieu atawa anu kaopat hidup bakal diajar ngeunaan nyusun pedaran sacara gembleng. Minggu kamari atau dina panglawungan katilu hidup diajar ngeunaan nyusun pedaran secara bulat badagna hungkul. Eta ngandugi kana rangkaina. Tah dina ayeuna dina panglawungan nu ayeuna tah hidup teh kedah biasa nyusun karangan secara gembleng atawa komplit. Tah dina rangkai karangan teh ku hidup teh didamelkeun hiji karangan anu gembleng. Ya, nah, dina lawungan ayeuna hidup diperdik bisa nyusun secara gembleng. Nah, oke, saparantosna disusun secara gembleng. Nah, ku hidup teh pek bacakeun dihareupeun babaturan sakelas. Nah, oke, babaturan hidup sakelas mere tanggapan. Tanggapan mah bisa komentar, kritik, atau pujian. Para siswa sadayana, tah ieu aya contoh rangkai karangan. Topikna atau temana ngeunaan kampung adat, judulna kampung pulo. Rangkaina, nah biasanya rangkaina teh diwangun ku bubuka eusi sareng panutup. Bubukana ku hidup biasa dibuka atau ditulis ngeunaan pernahna kampung pulo. Di mana sih sebenarnya kampung pulo teh? Terus nu kadua, kasenian nu aya di Kabupaten Garut teh tradisionalna aya naon wae. Nah, cekap sakitu we dina bubuka mah teu panjang-panjangnya. Terus nu kadua dina eusi eta tah di dieu ku hidup di explore atawa di legaan nya. Nah, tiasa ku hidup di tuliskeun ngeunaan legana kampung pulo teh sabaraha hektar nya. Terus pakasaban. Nya, pakasaban teh pagawean masyarakat kampung pulo teh sapopoena hirupna tina naon. Nah, terus nu katilu gambaran kahirupan masyarakat kampung pulo. Nu kaopat adat istiadat nu masih dipertahankan di kampung pulo. Nu kalima bangunan nu ngandung ajen sajarah di kampung pulo. Ya, naon wae sih nu matak disebut kampung adatnya berarti di eta kampung teh aya hal-hal anu istimewa. Ya. Nah, anu pamungkas nyata bagian panutup. Nah, dina bagian panutup biasa ku hidup ditulis kacindekan ngeunaan kampung pulo. Tina pedaran-pedaran di luhur tah hidup pek cindekeun. Para siswa sadayana tadi tos dipedar contoh rangkai karangan anu ngabahas atau medar ngeunaan kampung pulo. Tah ieu contoh ya. Tina bubuka teh ku hidup biasa dimekarkeun jadi hiji paragraf bubuka ya. Misalna anu ku hidup dibaca ieu. Para siswa sadayana, nah,
Dina bagian panutup tadi dia dijelaskan atau dituliskan cindakna. Nah, ya, dia mah tertulis atau katulis dituliskan secara genre yang ieu teh kaasup kana paragraf panutup. Para siswa sadayana sabada hidup parantos ningal contoh rangkai dugi tina rangkai dugi ka jadi hiji karangan. Tah terus aya contona kumaha cara makarkeunana. Tah baik ayeuna pancen anu minggu kamari tos didugikeun teh sok ayeuna hempelkeun teras ku hidup sok dibacakeun di payuneun babaturan hidup. Para siswa sadayana tah alhamdulillah pangajaran ngeunaan karangan bahasan budaya Sunda parantos rengse. Mudah-mudahan ku ayeuna pangajaran ieu hidup tiasa mekarkeun deui bakat hidup dina tulis menulis atau dina serat sinerat jadi hiji kebiasaan atau hiji hobi anu sae ya. Mudah-mudahan naon anu ku ibu teu didogikeun teh aya manfaatna. Amin. Tah ayeuna dina pamungkas ieu ibu bade neda siapunten bilih naon anu tos didugikeun ku ibu kirang jelas atanapi aya kekecapan ku ibu didugikeun anu teu matak kaos kana mana ibu bade neda siapuntenna rupina mung sakitu wae. Hidup alhamdulillah dina semester ayeuna itu panginten materi anu pamungkas. Engke urang insyaallah tepang deui dina semester anu kadua. Rupina sakitu wae nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana sakitu anu kapihatur mangga nyangakeun mudah-mudahan aya manfaatna kanggo ngaguar atau kanggo mekarkeun bahasa Sunda warisan karun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung Salawasna.